Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deh sarang tata dan nami harja anu beris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Balebat bagian kalima karya Aam Amelia. Mangga baraya wilujeng ngabadungan. Pas lelinu ditiup ku Yuyun parem, lung dialungkeun kana luhur meja leutik teu jauh tidinya. Yuyun mawa rokrak nu rada panjang tina regang awi. Kosrek, runtah nu geus ngumpul dikoerkeun ngarah ka duruk kabeh. Katenjo kumanehna seuneu rada ngeleutikan, kop kana botol minyak tanah, cur dikucurkeun kana gunukan runtah. Guru seuneu ngagedean deui ngabebela. Yuyun, celuk-celuk ti buruan hareup aya nu ngageroan. Ae Tita, tembak Yuyun, ukur ngareret. Cicing nama angger di tempat tadi, Tita nyamperkeun bari seuri. Ketol euy. Geuning kapanggih ka dieu. Atuh da nanyakeun. Kasahan nanyakeunana? Tak ka imah nu eta. Leungeun Tita nunjuk kana suhunan imah nu teu jauh ti imah Yuyun. Kumaha ceuk Tita teh? Kosrek regang awi dipake ngoerkeun kertas anu ngarapung tina gundukan. Nanyakeun we nu anyar pindah kitu cek Tita teh. Tita nembalna bari gek diuk dina bangku leutik deukeut tangkal jambu. Seuneu diasur-asur beuki lila beuki ngagedur. Runtah nu tadi ngagugunung teh kari saparapatna deui nu can kabeulem. Leganya pakarangan teh Yun? Cek Tita bari ngareret ka sakuriling buruan imah. Heueuh jeung loba tatangkalan urang maresepna teh. Atuh Kang Maman jadi jauh apena ka Yuyun. Nyakeun be naha mun nya mah satia moal kahalangan ku jauhna imah boro-boro sakota. Sakoteng ge amis di daharnya. Tita nempas. Ah sia, pletak regang awi ditenggeukeun kana suku Tita. Tita seuri nyileukeuteup, Yuyun ge milu seuri. Pipi nanu beureum kapanasan ku seuneu durukan tambah beureum ku lantaran seuri. Ari apa jeung emak raya Yun? Aya apa mah keur kulem? Ari mama keur eueuh da keur ka kota jeung dia. Ngaborong meureun nya, cek Tita. Ah henteu neangan pihodengeun wungkul. Kereneng tukang es di jalan. Beuki lila beuki deukeut larung dagang ngaliwat jeung rodana. Ngeunahnya mun dahar es, cek Tita. Hayang kitu Tit? Ah henteu. Nyaan mun hayang urang meuli. Nyaan henteu, Tita teh sugan pareng keur aya maksud. Adeuh euy muasaan saha ahad-ahad. Atuh muasaan sasaha. Bohong lah maknya puasa teu pupuh jeung poe ahad deui. Muasaan si Ikin nya. Teuing Otoy atuh. Komo geuleuh-geuleuh acan nempo jerawatna ge. Saha atuh? Teuing beurina ge make muasaan lalaki. Geus waktuna mah datang sorangan. Regang awi dikoerkeun kana tengah gundukan. Brul si lalatu ngarapung dituturkeun ku teuteub Yuyun. Gerung hareupeun imah sora mobil dilaunkeun. Tuterna disadakeun sababaraha kali. Panu nu duaan nenjo kalebah dinya. Si Dedi Yun. Tita rada ngaharewos. Mana? Panonna nelek-nelek kanu dariuk jero mobil. Katempo di jero mobil aya lalaki duaan. Nyerengeh bari ngagupayan. Nu hiji di baju hideung, buukna satak-tak. Ih, si Jabrik. Jutit urang ka jero ah. Leungeun Tita dijewang setengah digusur dibawa ka jero imah. Ari sup ari cetrek bepanto dikuncian ti jero. Kunaon Yun? Tita nanya semua heran da kadengieun kumanehna napas Yuyun ngahegak siga nu tas diudag badak. Teuing atuh Tit, urang mah sieun nempo si Dedi teh. Tembalna bari gek diuk dina kol si semulungse. Yun da si Dedi teh resepeun ka maneh. Ya si Tita mama enya ih. Tak-tak Yuyun oyak-oyagan bibiri gidigan semunu gila. Kunaon kitu?
atuh dasar nempo orang utan. Amit-amit cabang bayi. Leungeunna keketrokan meja tuluy diusapkeun kana beuteung. Amit-amit cabang kabogok gitu, cek Tita bari seuri. Serengeh Yuyun seuri. Aneh ongkoh ngewa tapi kumejot hatena hayang nempo nu tupak mobil teh. Aya keneh atawa eueuh. Tapi henteu ari prakmah daereun ku Tita. Nyaan Yun basa eta ge nanyakeun ka Tita. Nanyakeun naon cenah? Sorana rada ketus. Ari Yuyun single keneh cenah. Terus kumaha cek Tita? Encan we cek Tita teh. Ih, lain bejakeun geus tunangan kitu. Mau ngabohong Tita mah. Hayang seuri teh Yun, ari di kelas geus sok nempo bae ka maneh teh. Cek saha? Tanyakeun bae ka sarerea sok nempo bae ka Yuyun. Keun bae atuh da panonna. Batur ge panonan teu nempo bae ka Yuyun geuning. Geus baru Senin bae meureun. Si api-api. Pira kori teu hayangeun mah make nanyakeun kitu sagala ka urang. Geus sagandeng Tit. Anggur urang badami. Study club terek di imah saha. Biasa be bagilir. Geruk-geruk Tita ngagaro sirahna. Serodot buukna dipaut. Setrek aya nu disada basa kuku jeung kukuna paadu. Gelis-gelis loba kutu ih. Cek Yuyun bari seuri. Bibeunghareun Yun. Tembal Tita ayem. Di luar kadang-kadang surat tuter mobil. Ayeuna mah make rada panjang di aleu-aleu. Tita ngagajleng tina pangdiukanana tuluy nangtung di sisi panto. Nolol tina hordeng jandela nu dipelengekeun saeutik. Tuh Yun si Dedi balik deui. Tong ditoong Tita ketempuan ti luar. Tuh jeung si Dance geuning. Ih, si Dance bebarengan jeung nu karitu patut. Ayo ke ka babawa. Naku naon kitu Yun ari si Dedi. Da katenjona masih gabager. Jagoan di aljabar jeung tetabukuna. Eudeut Tita mah teu nyahoan popotongan diunggal pengkolan. Pantes beda kasep jaba anak nu beunghar deui. Memang kasep kitu cek Tita. Kasep cek urang mah irungna mancung bulu panonna carentik siga awewe, bibirna alus deui. Enya ari buuk siga si Bopi, jabrig. Gampang atuh jabrig mah dicukur be. Adeuh si Tita naksir. Nyakup bae atuh Tit ari hayang mah. Mundaekeun mah. Serodot leungeunna nyebut deui buukna. Celtrok ayeuna mah ditendesna dina meja. Ih, karuluh. Cek Yuyun bari ngaberi gidig. Cilegeteug Tita seuri tuter mobil kadenge deui ayeuna mah disusul ke gerung tarik pisan. Eureun sia Yun. Panon Tita rada molotot. Keun bae antep. Awas ya Tita mun kaluar. Yuyun, kadang itu jero kamar aya nu ngageroan. Kah, gidig Yuyun lempang gagancangan murun nu nyalukan. Sup ka kamar ditebas hareup, awakna ngarandeg neuteup ka lalaki nu keur nyang hunjar. Bade naon, Pak? Pokna. Aya saha di hareup teh sora mobil tata tutut bae. Koboy bae Pak biasa. Nu buukna gondrong, cek bapana deui. Mohon. Tembal Yuyun pondok. Tutulak atuh apa masukin giapan ari nempo nu gondrong teh. Nah kitu Pak. Panu matak apa kieu ge ditandas aku barudak gondrong. Teuing saha-saha mah da teu wawuh. Ada teu sadayan atuh Pak barudak gondrong kitu. Enya lain ngahurun suluhkeun ngan apa masukin giapan we nenjon nu galondrong teh. Yuyun teu lemek. Panona eunteup kana suku bapana nu dituruban ku simbut belang. Lantaran si gondrong bapana teu usaha sandajan nepikeun ka sababaraha taun. Tapi da kabutuh hirup mah nyerelek ti poe ka poe, teu bisa ngadaguan cageudna nu gering. Nepi ka imahna nu gede dijual, dipake meuli nu ayeuna. Ngarah batina keur tatamba bapana jeung waraga dihirup satauneun. Nu matak Yuyun mah kacida resepna ka nu gondrong teh. Dia aku kumanehna ge omongan Tita teh. Enya Dedi teh kasep ngan hanjakal buukna gondrong. Teuing kunaon dina tetenjoan Yuyun mah budak gondrong teh asa jahat bae. Cing apa pangeusieun kencai. Sora bapana ngabetahkeun Yuyun tina lamunanana. Jung manehna nangtung nyamperkeun meja, kop kana termos,
Curulung gelas bapana dieusian nepi ka pinuh. Song diasongkeun. Karunyanya Yuyun teh capek ngawulaan apa. Wios atuh Pak, make sasauran kitu teresep Yuyun mah. Karunya atuh da apa mah ka Yuyun teh. Anggur apa teh geura damang. Geura ngawulang dia jika sasari. Geura amang dia sareng dia. Panon Yuyun neuteup kana buledan panon bapana. Aya cai dina eta panon teh ngagenslang. Mun kongang mah Yuyun teh hayang nya-nya maehan kanu nandasa bapana teh. Ku telenges kawas lain jelema bae. Mun jelema mah boro-boro kasifat manusa. Sandajan kasato ge piraku daek nandasa. Nu matak Yuyun mah henteu ari cadu mah ngantara hayang wawuh ka jelema nu buukna gondrong. Kajenting sobat atawa dulur ari geus ngagondrongkeun buuk mah teu hayang wawuh ieu. Teu meus-meus acan. Tuter mobil kadenge deui. Rek nanaonan atuh orang utan teh jigjigan ka imah aing. Ti mana nyahoan imah aing? Mane hayang geura isuk bae. Hayang geura ngajiwir ceuleusi dance, make daek nganganteur orang utan sagala. Yun, emak can uih, cek bapana. Teu acan Pak, tembalna pondok. Sok sieun emak gancang balik we. Hayo ke nanyakeun ka emak, tuluy ku emak di aku. Hoream yang hareupanana ge. Nu matak mun can balik mah tas si gondrong teh tong waka emak buru-buru mulang. Pa teu palaina naon deui? Pokna. Nah kitu Yun. Itu da ngantunkeun rerencangan. Cik bae atuh, serengeh bapana seuri. Pami hoyong nanaon sasahuran we nya Pak. Hati-hati jung dijarorok bae nya. Mangga Pak. Nanggeor Yuyun leumpang ngajugjug Tita. Kasampak Tita keur noong ka palebah cicingna mobil tadi. Ciltot diciwit ku Yuyun bujurna, gurubug ngagurubug, ret ngaliuk. Si Karyun mah meni nyeri. Tita ngusapan bujurna. Kenempo naon sih? Si Dedi hayang seuri, geus kaluar geura tina mobil, asup deui, tuluy kaluar deui, agak-agahan rek asup kaluar deui. Tungtungna anjeut selina mobil, cikikik seuri. Rek naonnya jigjigan ka dieu atuh, cek Yuyun. Nya hayang panggih jeung Yuyun meureun. Pan di kelas ge mindeng panggih mah. Hayang leuwih sip meureun. Nah atuh lain asup ari hayang panggih mah. Eraeun meureun Yun. Kecingnya lalaki teh kalah ka ngajagona we. Tuter kadenge deui leuwih mindeng batan tadi. Tapi nu duaan teh hayang ngeundeun nenjo. Hate Yuyun ngageremet hayang ngusir nu aya hareupeun buruan imahna. Kacipta imut Kang Maman nu geus remen datang ka imahna. Ngobrol jeung Kang Maman mah resep. Asa aya nu mapatahan perkara basualan hirup nu karasana sundek saprak bapana cilaka. Sagalana karasa herese jeung susah. Komo ari geus datang ka rumasaan bapana, lamun enje indungna teu susut ti dungdung ngabelaan anak. Kaayaan nu tadina hegar bear jadi geuneuk maleukmeuk. Yun tampa atuh, cek Tita. Nyapek we ku Tita, lain resep Tita. Maknya nu hayang bonteng diberetohke. Yuyun seri teu hayang. Panonna neuteub gambar parahu sisi basisir. Ras manehna kanu merekna. Kang Maman. Kang Maman nu hirupna sarua basajan, tapi hatena jembar cita-citana mulya. Ras kadedi nu ayeuna aya di luar. Cek beja, lain cek Tita wae. Dedi hayangeun ka dirina teh tapi geus rea nu nyarita. Ras kana caritaan babaturanana. Cenah Dedi mah playboy. Sok remen katenjo ulin jeung tante-tante girang. Sok remen katenjo ulin jeung hostess di bar jeung restoran. Nah nya kitu eta omongan teh. Tapi mun nya mah tukang kurang ajar cek Aminah. Nah basa di strap di kantor tuh wani nanya-nanya acan. Boro-boro kurang ajar. Padahal harita pa direktur meh saja meninggalkeun manehna paduduaan. Rek niat mah moal aya nu nganyahoankeun ieu. Tapi naha ieu masa kalian panggih ge sok siga nu ereun pisan ku Yuyun teh. Padahal cek beja mah lamun Dedi mikah hayang wanoja geus teu kudu make gerak tipu deui da pasti awewena ge ngiclik nuturkeun. Di aku Dedi teh kasep jeung gagah. Awakna nu bang-bang sembada cukup pikeun ngeruntageun iman awewe. Geus puguh ari hartana mah da lain nu manehna ngan pedah nu kolotna. Dedi nu sok jadi kembang biwir.
Tapi Yuyun teu dibere resep nepi ka poe ieu mah. Malah sakalian aya nu ngajang jaruhkeun ge, sok beuki ngewa inget ka jelemana teh. Yuyun mah teresep kudang dana nu teu parok jeung batur, buk siga awewe, papakean siga lain pakaian budak sakola. Asa teu perlu cek Yuyun mah papakean kitu dipake ka sakola, sanajan boga ge. Nah naon atuh nu nyababkeun babaturanna nyaritakeun Dedi cenah resepeun, da Dedi mah teu sing nyirikeun yen mitresna ka manehna. Saumur di sakola can sakali-kali acan Dedi nanya ka Yuyun, nu pajar resepeun teh mana cirina atuh. Tapi da keukeuh babaturanna nyarita kitu, komo ti ta mah. Tuter mobil kadenge rada tarik. Telila gerung mobil kadenge di luar, teu kalawan dihaja Yuyun noong tina jandela. Lalaunan pisan mobil teh ngageleser maju ninggalkeun imah. Teu karasa dina hatena aya nu nyeltit karunya. Inget keneh basa nanya keur papaliwat. Harita Yuyun keur jeung babaturanana pura-pura teu kadenge bae Yuyun teh da geuleuh teh kana buukna. Ti harita ari papanggih teh tara nanya-nanya deui. Yuyun, mangga. Sorana dialeukeun kadenge hawar-hawar. Mangga Kang Dedi. Yuyun seuri ngadenge Tita nembalan. Rada eraeun katenjoeun ku Tita keur noong. Geek manehna diuk papahareup jeung Tita. Katenjo Tita keur seuri. Yuyun dan Dedi. Celengkeung Tita nyanyi niru-niru lagu Romi dan Yuli. Teuing atuh, da Romi dan Yuli mah dua remaja saling mencinta. Ieu mah henteu. Celetot Tita diciwit. Acan we Yulina ieu mah pura-pura. Teuing ah Tit. Mun nya ge teu resep moal ditoong. Teuing Tit, teuing. Yuyun nyocokan cilina ku dua leungeunna bari angger neuteup Tita. Mun nya ge teu resep meureun moal. Gandeng Tita, gandeng. Tita nyerengeh. Yuyun ngaleupaskeun teteupna kaluareun jandela. Katenjo tangkal jambu nu keur kembangan. Daunna gugupai katebak angin. Teu pupuguh hate nu tadi keur muja kawibawaan Kang Maman teh bertrada ngaleok ngadenge ucapan Tita. Tapi ras kana sumpahna sorangan moal ngawawuhan budak gondrong saha wae oge lantaran nu nandasa apa teh budak gondrong. Nah kira-kira Dedi bisa diwalkeun ti budak gondrong nu sejen. Teu nyaho atuh da wawuh ge apan acan jeung Dedi teh. Basa Tita pamitan Yuyun ukur neuteub ti anggangna. Teuing kunaon, poe harita Yuyun bet lengok deui nenjoan kaluar. Teuing saha nu dianti ku manehna teh. Sakitu indung jeung adina dia geus araya di imah. Tapi Yuyun angger keneh nenjoan kaluar. Teuing manehna sorangan ge teu ngartieun ngadagoan saha atuh. Nu puguh mah angin beurang ngaliwat ngusapan awak ngaleungitkeun ka hareudang ku panasna poe. Cag baraya duy kadi heula dongeng Sunda anu judulna Balebat bagian kalima karya Aam Amelia. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan nami haja pamit. Permios.